Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Di rencangan ku Mangguru. Mangguru seja neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Indung Berang. Ieu dongeng karangan Muhammad Fadil. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mangguru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Oge etang-etang iri ngarojong ngadeudel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Tong hilap diantos ku Mangguru jempolna, komentarna atanapi payeranana. Oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Hatur nuhun sateu acana. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, kirawanci carangcang tihang wa amah geus nyuhun nyiru anu pinuh ku rupa-rupa susuguh jeung parukuyan. Ngurilingan sawahna anu arek dibuatan atawa dialaparena. Geus jadi kabiasaan manehna sok ngayakeun ritual kitu. Cenah mah keur nyuguhan ka Dewe Sri anu baheula jasadna palastra jadi pare. Oge ka Nabi Sulaiman anu ngageugeum lemah kulegana kerajaan Nabi Sulaiman anu ngarajaan alam jelema jeung alam liana. Jeung anu utamana nyaeta seja syukuran ka Allah anu geus maparin rejeki mangrupa kadaharan keur umat manusia. Heueuh mah cara nyurutan batur anu sok panen pare dielep acawa diarit cipeucing. Sabab pare oge kawas urang hirup aya nyawaan. Sarua pare oge lamun cipeucing sok sare kawas urang anu butuh istirahat. Sok we teu percaya mah tempo jang jauhnyan. Lamun cipeucing nepi ka subuh mah sok ngareluk handap. Ari geus kacaangan ku panyon poe mah biasa we jegreg deui. Mipit kudu amit, ngalak kudu menca. Kabeh oge aya anu ngageugeuh jeung anu ngabogaannnya. Ulah asa aing kawasa bisi teu jamuga jeung hasilnya teu sapira. Ceuk wa amah ngomongan ka anak incuna anu tatanya, kunaon sok nyuguh heula samemeh panen pare. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, gek wa amah diuk dina galengan anu rada gede. Susuguhna disimpen di handap. Tuluy meuleum parukuyan anu dibawana. Usiwel ngaluarkeun menyan sagede cingir. Paledug haseup nyambuang ngelun di tengah sawahna. Bismillahirrahmanirrahim. Putra Nabi Sulaiman kang jadi kateseh nyu aya di awang-awang Pangeran Jajatullah. Punika putra Nabi Sulaiman kang jadi orai Raden Ganjatullah. Punika putra Nabi Sulaiman kang jadi macan Raden Mangunjaya. Punika putra Nabi Sulaiman nyu aya di jasar Murdatullah. Punika putra Nabi Sulaiman nyu aya di kulit banyu Raden Rekamaya. Punika putra Nabi Sulaiman nyu aya di dasar banyu Raden Mayareka.
roh kayu, roh bumi, manusia asih ka jewa-jewa, dewa asih ka manusia. Istan, istan, asihan aing, asihan Nabi Sulaiman, kula nyuhunkeun izin, nyuhunkeun ridho, nyuhunkeun salametnya, kula rek mipit pare dinya ieu tempat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ceuk wa amah bari kunyam-kunyem bari niupan parukuyanana. Jalma baheula kawas wa amah mah masih keneh make kana ajaran jeung pangajaran kolot baheula anu make aturan jeung laranganna tarawani ngarumpak cenah da bisi cilaka. Ti panen kapanen parewa amah tara nepi ka beak pisan sok aya wae diteundeun di jero leuit tara kungsi meuli beas kawas batur atawa parena diborongkeun ka bandar dijual kabeh. Beas mah nomor hiji cenah masing dahar ngan saukur dipurulukan uyah oge nikmat ulah nepi ka pegat keur anak incuna pokna teh kitu. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, loba anu kataji ku wa amah anu katempona jag-jag sanajan geus kolot teu kadahar ku umur pamenteuna cahayaan sabab kabanjur ku cai wudu. Cenah oge boga asihan mata katempo awet ngora oge. Cik atuh mak, menta nyai asihan meh katempo geulis wae ku salaki. Ceuk salah sahiji ibu-ibu anu sok mindeng diurut atawa disangsurkeun turun ka kandunganana atawa nyareri awak bari seuri ka wa amah. Heueuh, sok dibete ku uwa. Ieu jampe lamun make pupur atawa make bejaknya. Pupur aing pupur panyambur, panyambur pangangki rupa, nyalin rupa ti jewata, nyalin sari wijajari, dijeuleu ti hareup sieup, dicilik ti gigir leungik, mangka welas, mangka asih ka nyuji pupur, dicenjok ku saijer kabeh. Tah eta nyai, lamun jampe hayang katempo geulis ku batur mah. Ceuk wa amah seuri bari menerkeun sisigna. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, ayeuna urang caritakeun dina wanci peutingna. Dua jirim hideung pating belesat lumpat dina kaayaan poekna peuting. Mentas leuweung jeung kebon muru imah anu arek ngajuru. Dua jirim anu mangrupakeun sasatoan galak jeung gede eureun dihareupeun imah anu rek ngajuru. Wah, eta imahna anu aya pagar besian nyai. Pek geura tulungan. Kaula ngadagoan di dieu. Ceuk jirim anu hiji ngomong ka baturna anu dianteurna. Hatur nyohon kaula nyun, parantos nganter nyai jugi ka dieu. Antos sakejap da moal lami. Ceuk hiji jirim nembalan bari depa kawas anu nyembah ka hareupeun jirim anu aya di hareupeunana. Lalaunan dua leungeun nyeklan buntutna ditarik nepi ka luhur ngaliwatan suku jeung awakna. Nepi ka luhur ngaliwatan sirahna. Salin rupa deui ngawujud saurang nini-nini anu pagaweanana jadi paraji di hiji lembur. Geuning matak manehna robah wujud oge make sinjang lereng anu diwariskeun ti ninina anu baheula ngawariskeun elmu ka manehna. Tuluy samping lerengna ditilepan diasupkeun kana kantong leutik. Geuwat manehna leumpang ka jero imah anu rek ditulungan ngajuru ku manehna. Tekung silila manehna kaluar deui bari mawa bali orok anu dikubur di pipiri imah anu ngajuru. Tuluy jirim anu nungguan depa di hareupeun kuburan bali orok
anu masih seger keneh. Yeh, cag heula nya hei.